Ih doang ge. Ada. Pengen gede bae moga aing. Seruan aing ge. Yuk baju dukun kamar si dukun. Nya. Lah aing ge mau make deui lah. Mau amat aing ge. Emang si kamari timbul di mana? Padahal aing kamari timbul di WC. Masih mending WC mah aing di empang setan doang. Bisa untung tadi akan low paus. Loba piranha pada. Setelah tadi akan sih. Tah birit aing. Tah bohak saeutik. Ah, mau jegeleng ya. Ide ya. Yang tambahanan ulin Kak Mei. Ada ini. Greget bae. Yang geus ngapar daun. Pak Haji. Geus mojok. Dukun. Gagal melulu. Ya dia akan pirahna doang mah moal nanaon lo. Aing mah tukang ribut kuat. Ini bener sih ya. Iya. Aing nu parah nu kamari. Jadi WC-nya anu ngising bau jasa deh goblok. Lain dupak atuh nu ngisingna. Lajung aleungit deh be aing. Kar. Kemarin aing hampir mau dibolong-bolongin. Dia mau cek karera. Oh, terus kumaha? Iya, udah mengampar pisang, pohon pisang tuh daun pisang udah diampar. Punya ojek karera juga udah dibuka. Terus udah mah gede jasa kan. Wabu. Iya, tapi terjadi. Ah, kunaon? Kayak Pak Haji. Oh, Pak bae Pak Haji. Coba kamari ulah ngeganggu. Biak wae teh mah dikodokan. Pas knalpot motor itu toko ini dikieu. Aya bae sih atuh. Tenan se. Atul. Urut ka bacok lo ke dia. Wah. Bisa aing keur sakola mah ganas jasa tukang ribut. Emang pernah belah ya aing. Ngajait serangan aing mah. Buset, keren kan teh? Kita dong ya bangga. Ya, kok iya sira aing yo. Buset. Ditebas. Wah. Terus copot sia. Tapi nyambung deui. Nyambung deui. Sambung deui dicokot. Dielas henteu. Dielas. Wah, dielas ke orang kulon. Oh, kayak tak. Ya eta aing ngampar dinya asana aman jasa, bakal eueuh jelema. Aya Pak Haji. Ganggu bae. Pindah deui aing. Karakeun cekek nyekelengan doang. Jangan kobok-kobok. Dukun lewat. Jadi gagal. Siapa sih yang ngambil bajuku? Kan capek, jalan terus nggak bisa ngilang. Aduh, gimana ya? Nyari di mana lagi nih? Kuat. Karena akunya dukun sakti. Masa cengeng. Aduh, ada orang siapa ya? Coba aku tanya. Wah, mana tahu dia nyaho. Oh, Mang Ojek. Waduh. Mang, lagi apa ya? Dukun. Ya. Bersih-bersih rantai nih. Oh, rantai kan apa? Mau Kotor nanya. biasa kotor bucak jadi dibersihan supaya bersih. Mau nanya lagi, Mang. Nanya non deui. Lihat bajuku enggak? Kemarin nanyaan baju Nah, gitu doang bangga. Aing ya, keur ieu awakan kos kuyang sirah doang jeung usus. Wes set cek aing mah keren. Terus awak cenah ka mana eta? Teu nyaho. Keren kan? Lah, henteu kerenan aing. Naon? Buset. Yo. Aing mah dibuntungan. Di hakanan ku aing sorangan ditambul. Jadi aing aya huluna doang. Hakanan awak aing. Pan sarieun tah nu garal jeung aing. Lain sieun karena sia kuat. Serem eta mah goblok. Pan ke nyambung deui dihakan jadi daging deui kitu. Jadi awak deui. Jadi awak dihakan. Asup ka beuteung tapi jadi deui. Buset. Keren. Aing aya leuwih parah deui lo. Nah. Beuteung aing dibelek ku dua kampung. Aing ribut dua kampung dilawan ku aing sorangan. Buset. Beuteung aing disate. Ku dua kampung teh. Aing ilungakan jadi deui beuteung aing. Eta bumbu kacangna meuli heula. Henteu teu make bumbu kacang. Terus make naon tah? Make kecap dong jeung cabe dihiriban. Ai, parah jasa eta mah. Set horeng ngeunah jasa eta lo beuteung aing. Ya, tapi parahan aing keneh. Naon deui? Aing teh nyaho. Oh gitu ya, soalnya saya udah capek nyari kemana-mana. Ayo bantuin ya nyari yuk. Pan saya dukun sakti, atuh geus mah ku sia sihir deui, baju saya di mana? Kan yang bikin sakti bajunya bang. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain ini. Aing juga bukan dua kampung ya. Terus aing pak. Kuing
kagot kabeh. Eta nyana dua kampung musuhna heueuh. Tapi aing aya di paling handap di got. Iya, eta masih anu eta. Kabeneran aing ge boga darah daging lauk gabus. Oh, jadi henteu naon. Set keren eta mah. Alah, jadi keren aing kene. Jadi saya mah diletak di darat di cai bisa hirup. Heeh. Terus aing mah kere bandel ka awewe keur ieu. Contohna kriaan nginget awewe. Awewe jadi Dracula. Dracula. Heeh, dikenyet wae aing. Atunya na beak darahna. Terus aing nginget awewe hiji deui tah. Kunan eta awena. Bau ieu sungutna. Benar. Bu bapak-bapak. Bu santik. Buset aing mani utah. Goblok. Tenang suatu goblok. Ditinyakeun me kuing balik. Oh, gitu ya. Iya. Terus anak nyari bajuna ke mana tuh? Ya kemana kayak gitu, keliling dulu cari. Mana tahu ntar ketemu siapa yang ngambil gitu. Mau ngajak ceritanya? Ya boleh. Gitu doang. Aing pernah awewe 5 dibariskeun kuing. Heeh. Dikitukeun. Ya. Terus kumata? Ngimpi doang tapi. Hei goblok, atuh kerenan aing kene tadi. Sia Maril. Tapi empung kading. Lah, bangsa nomor boga duit sih, dukun kieu mah. Eta ngomong-ngomong beok. Kita bae teh dicokor ke nanda. Ih, aing isin loh dibotakan mah. Ya udah jalan aja lah ya. Bantuin. Atuh jalan kudu mayar. Jangan beli bensin. Lah jalan kan nggak perlu pakai bensin, Bang. Pan nganter aku udah upahan nganter. Udah berapa? Ayo belah, ayo Mbak. Guys, pokoknya bayarnya. Ya udah ntar bayarnya belakangan kalau udah ketemu. Ya, ayo. Bajunya. Ayo. Menan emang naonan. Paritak. Anu hari. Barolong. Anu tadi aing cerita ngalan dua kampung. Otak lagi uhan ho. Oh, wah, aing mah. Buk doang. Wai. Ya jerona cai aing mah cai jerona. Terus yang kedua kalinya mojok lagi tuh di bawah pohon kembang. Terus jadi tuh kaduana. Iya bos kemana sih? Itu men yang kajel-jel ha. Saya ngerebut ya, saya yang mah. Sarua. Buset. Nyamperin tadi cerita pengalaman aing. Itu pugu. Yang kedua mah kayak dukun. Nah, gue pengen tahu gimana rasanya dibolongin, Kar. Pencekinya cerita pengalaman aing ribut terus. Buset. Tanpa henti. Aing ieu sapoe bisa genep kali ribut keur ieu. Ngora mah aing mah bos kuat jasa aing nabe laletoy ge. Aing mah letoy ge, aing mah 7 kali. Kudu hayang nama 7 kali ribut sapoe aing. Laletoy ge kuat sebenarnya orang ho. Kayak mah musuh orang ribut duaan lo. Pokoknya tanpa ribut orang buset. Ada yang kurang gitu. Kos nasi goreng teu make kejo. Apalagi kayak kenceng nah. Tadi jadi kayak kenceng nah lah. Apa orang dengan musuh ya orang ribut. Ah itulah. Ndak. Sabar ieu. Baju si bangsat. Woi, sana udah ribut jeung aing ayo. Ribut kabehan ya, ribut. Ya, karwat aing. Aing mah Ya di leuweung macan-macan acan sih lo. jadah jasa aing pada henggerat akapuk ya saya. Orai kobra kan naon itu. Wah, ya. Binatangnya lawan aing mah teu ngaruh. Dah. Nah, katanya mah enak denger mah. Emang Iya makanya aing mau Ceksa, coba. Asia. Banyak yang bilang. Katanya enak kan. Terus kumaha sia tuh terjadi gitu. Rarungkin tuh sia. Pusing lah kan. Oh hayang tuh, perasaan menang tuh ya. Hayang. Dan saha? Tuh aing keur ieu di ditu dibacokan ku jelema. Wih aing mah di jauh dan di dinya. Aing di dinya di luar ge pernah. Nah. Ai, baru jeruk-jerukkeun bae. Kamaran dah. Ulin dong. Ilu ulin atuh aing dah. Ulin lol. Kumaha lol? Ajak belok. Kajeuna beganas. Ayo di kieu mah. Ayo. Heuh atuh hayu. Baringung ieu aing dek ka mana? Ayo. Kemana nya Mei? Kemana deh lah, ayo. Haredang yuk, metis kan nangeuna nih Mei. Nah, neangan mangga beureun nya. Menangkan. Urang gabung jeung nyana. Mana? Ngaranna Emang ngaranna sana. Selin. Selin. Nah, Selin. calo. Aing can nyebut ngaran. Ja. Ulul. Ulun. Orang Dik. jelema sok ribut terus. Oke kami mah. Duh, kieu mah Ngaranna ngana. geng pascal. Oh, ngaranna. Aya bosna eueuh.
bosna. Iya, bosna kemana gua tapi kita mikir nangan bae. Heeh. Kajengna enggeus urang tiluan beh heula. Mumpung eueuh bos lo jeung cewek urang. Kumang, cari kemana lagi nih? Udah capek. Cicing atuh, ulah ngomong baik. Ya, ayo be nyaran mah. Tapi hilang sayangnya nanti. Ulah ngelengit ngelengit, cuma ngelengit ge. Dukun teguna, ngelengit segala. Enggak apa-apa lah. Ah, berapa nona eta? Lain. Nah, eta. Maunya itunya. Sopang. Heeh. Cupang mana di bikin? Di situ ya. Ayo. Aduh. Mangga ngora ke mananya? Dukun mana sih ya? Kemarin sih ya. Neangan mangga ngora. Mangga ngora. Ayo metis yuk. Oh, metis. Ayo sekarang jam sakieu. Jerenangan buahna kayak aing ieu. Ilu. Atuh sia nu neangan masa aing awewe. Aing keur neangan dukun heula ya. Kadang-kadang. Woi, siapa ke calana tibalik Karla? Mana tibalik? Ente. Eta kantongna dihareup. Heuh, eta. Siapa teh nyahoan model maran lah. Eta di tukang daun kantongan. Ayo. Salah. Begitu udah sia calo, siapa teh nyahoan model marannya? Bang mau ngecana. Eta nu ngajahitna ieu mah eugeg. Anggus lah, sia neangan saha dukun. Emang naon eta neangan dukun? Ente orang menangan deh, penting kepentingan. Jangan. Aing ka mananya dua anjing Ini cara rek meti. Masa duaan doang? Geus kadar itu neangan buahna. Geus teh lah, aing mah perlu. Kadang nyosel meureun, henteu poho. Kira kadar itu salah. Aing boga batu. Tep bener kita calana sita. Ayo Kar. Jalan kita jasa kantong dihareup. Aneh. Karla ulah diladeni nah lemah. Sama gilanya. Aduh, nangan ka mana ya, Me? Tegak tai babal yuk, Karla. Tai babal nangan di mana, Me? Ese. Kamu dulu lagi. Ih, kemana nya neangan tai babal? Itu tanah kayak letik-letik. Heeh, kayak foto. Kemana tapi? Air rambutan ya, rudak. Yang keringetan, Bang. Nanya kayak bayu. Tahu Neng, baju saya enggak, Neng? Baju, Ya, baju. dukun. Ya, biasa buat ngilang. Tadi dong. Kosna aing ya tadi. Di mana? Ada di bawah. Heeh, ge Tuh, pantau. kan, Bang. Di bawah kursi Si calo. Pastor nih pasti, emang biangnya dia. Geus cari ke itu. Ayo, kita cari. Emang dukun kalau nggak pakai baju nggak ngilang? Enggak bisa. Bisa langit neng ini mah. Ya, makanya dari tadi jalan. Kekuatannya di bajunya. Iya, udah capek, keringetan. Aduh. Tadi Atuh. bawa kursi calo. Ayo bantu Ayo, nyari, ayo bantu bantu nyari, ayo. Ih, orang keneangan iya babang. Pakai banu nih. Kita dicariin lah. Babal. Benernya bantu tangannya. Itu tuh Mei. Dulu ayo. Ayo tuh. Ayolah. Ayo. Cariin ya. Oh, siap bener. Ya. Bohong robek sih modal. Ayo, ulah babal. Nih babi kita carikan, ayo. Oh, bener, Bang. Iya, Baru bener. tembak. Lah, kemana bawa deui lah. Ih. Capek yang kita di situ nyala emang tadi sanjan ketemu orang. Hantu di mana, Ji? Mana? Boga hantu. Mana lagi nih ya? Mana? Si Pascol tuh. Oh, iya itu dia. Kon, ayo kon. Oh, kurang ajar. Oh, jadi kamu yang ambil baju saya? Oh, jadak doangan. Oh, kurang ajar. Oh, berani ngambil baju saya. Waduh. Ada orang dibikin bajunya ada. Oh, jangan. Wah, beraninya di belakang cewek berlindung kamu. Oh, bikin tempat itu. Oh, jangan berani lawan Kun. Aku ditonjok, Bang. Mana si dukun? Ya, Mas. Cewek. Lawan cewek ge, ulah sama cewek. Enggak boleh, Bang. Enggak boleh. Sama cewek enggak boleh. Berani sayang. Biar saya yang lawan lah. Enggak cari cingsia, ngaromong baenya. Cewek sih. Lah, kok balik lagi, Bang? Sekarate lain alergi, lu nih mukul cewek, ketega. Apa ya? Kalau saya juga enggak berani. Dan Me yang maju, ayo lawan gua. Nah, sia berani ka aing ha? Berani gua. Ayo ngadu ya. Bemper aing lebih gede. Yo, gede ban. Waduh, kumakar. Member diadukeun, Bar. Genjur ke. Ajun lah. Ini mah gede. Ini siapa yang nuletikan? Atuh kebean. Sudah. Orang saya yang kesel kok malah kalian yang berantem sih. Wah, Waduh. jangan macem-macem lo makanya. Oh, siap. Nonton awal.